Daging sapinya susu kayak itu aja. Aya. Oh, tahu urang mah dak kitu abah lamun taun cek abah ning kamarinya. Ternyata urang caritaeun. Padahal teh dicatetkeun aya meureun kudu ngabagikeun eta teh. Salah meureun salah kakek. Oh, salah matakan oge. Abah udah sok salah sangka ka urang. Oh, salah kata teh da mana tiana penuh bener kakek. Oh, lain bener. Tapi bener mata kurang disusulkeun. Aya geus nepi nya. Nepi alhamdulillah kakek euy. Tah, eta 2 kilo eta teh. 2 kilo. Oh, buhanana abah. Pantesan loba nih kakek euy. Eta bagian urang dibikeun ka abah gitu. Bagian urang dibikeun ka abah. Nah, bagian mana bikin ka urang? Oh, Pak Abah kamari pada aku kurung teh bisi nyerieun hate ambikeun ku urang baeganukeun aja cek ka pamajikan tong ngarang urang mah. Oh, abah kabeh gitu. Lah kitu kakek. Gitu urang kudu kabagean sararea oge meureun urang dibagi ka urangkeun. Bae urang mah da boga kitu teh mah hulu hiji. Hulu, oh leuwih ti 2 kiloeun hulu mapan meureunan kitu. Alhamdulillah atuh kakek, atuh nuhun sakitu mah atuh maneh. Eta kitu, tah Yang bener kede mah nya kakeknya, ulah untuk dicatetkeun urang. Da ting tuh si bener atuh abah teh urang mah da ti kamari ge bener da ge dicatetkeun meureun bangun teh dilimbat kudu ngabagikeun. Tah itu percaya kana wae urang teh ieu mah. Urang asa mang-mang euy ka si kakek teh, mang-mang catet cigana eueuh dina catatan mah kan anu pantesan anu manehna dibikeun ka urang atuh. Oh, nya. Pan di bagian abah saganti, kan urang saganti tak urang mere na ka abah geus kurang kumaha urang mah. Aing Teu ecrog kajian anu kakek dibikeun ka urang yakin euy ya. Atuh daripada abah catatanana urang sabab urang geus ngadenge tatangga ngomongkeun ka urang pajar teh si kakek mah cenah urang teu dituliskeun meureun jadi urang teu geunah kitu mah tah buburu bagian urang bikeun ka abah kitu urang mah. Jadi emang geus bebas meureun tah abahnya. Oh bebas ayeuna mah kakek da geus lebaran ge hampura waktu kakek hampura urang teh nya kemari yeuh. Urang kalepasan hampura ulah teu ka hampura urang kakek. Hampura keun bae ku urang oge teu jadi masalah soal eta mah kitu kan abah pikahareupeun tadi ulah salah sangka. Heeh. Lamun teu kabagian teh meureun teu urang teh meureun teu kacatetkeun atau kumaha lah kitu bangkul jelema loba kitu nya. Wah teu da boroga teh pan aya 250 urang di dieu teh. Heeh. Oh matak pantes le clear oge kudu dimaklum we kitu nya. Heeh. Oh kitu atuh urang abahnya. Kade ulah sakali-kali dia lamun pingkeun deui aya milik aya nu kurban deui nya. Ulah salah sangka kade abah tah cing bener. Aduh, kos nu eta si kakek. Kos nu hari ngomong mah. Hareupeun mah tukangeun mah aing teh dicatetkeun. Geus lah. Da menyenangkan teh aing teh ecreg ge. Kalakuan jadi aing jadi panitia teh ecreg. Salah batur mah aing teh pajarkeun mah heueuh mata ku aing dibikeun bagian aingna oge. Pusing aing kasih abah sekalian teh disungkun ku aing sekalian. Tarima geuning kumaha 2 kilo tah ti aing saganting beureun maneh bagian manehna saganting jadi 2 ganting. Tara ku teu sugemaeun manehanana. Bah, lain aya nu nanya ieu. Kumaha tah? Heeh, cenah ari abah tahun ayeuna kurban teu cenah. Abah mah nya eta can. Teu kurban abah teh nya eta ayeuna teh. Nah atuh. Rata kekurangan rezekina abah teh. Oh, kekurangan rezekina. Intina mah can aya rezeki. Insyaallah kitu kapayun mah. Nya anu payun mah insyaallah lah pokona mah. Ayeuna mah teu acan niat. Ai niat sih niat gitu ngan teu acan aya rezeki abah gitulah. Sakitu teh abah mah. Oh, can. Engkena meureunnan diniatan heula bah. Diniatan. Oh, diniatan heula. Langsung dikumpulkeun. Ayeuna mah insyaallah kapayun mah pernah aya rezeki gitu nya abah. Insyaallah lah pokona mah. Hayang kurban teh abah teh ieu teh. Ngumpul-ngumpul meureunnan nya. Iya, Ya insyaallah. Dikumpulkeun heula ti ayeuna mah mudah-mudahan aya umur banyak. Eta ya umur panjang abah jadi kana ieu teh meureun teh kana lebaran deui teh moto. Insyaallah. Mudah-mudahan aya rezekina jeung kaparangan aya umur keneh banyak. Eta bener alhamdulillah. Nya tah kitu pamirsa si abah teh cenah ge henteu kurban cenah taun ayeuna mah. Can aya rezekina cenah kitu nya baraya. Waduh, si kakek ka mana? Si kakek di mana? Si kakek di mana? Ayeuna si kakek teh nyata bieu teh arek dahar heula cenah. Heeh, di mana ayeuna? Aya. Oh, atuh arek ka si kakek heula nya. Ka si kakek jung kitu. Heeh. Si kakek. Tanyakeun itu kakek. Si kakek euy. Tuh geuningan si kakek. Tadina ke si abah teh ditu. Kek. Keur naon? Ieu kormaran runtanya cokan kana pancuran ah. Iya, aya netizen, aya komentar kieu cenah. Ari kakek kurban teh tahun ayeuna? Itu
Henteu naha atuh. Hah? Naha. Hiji mena can majad. Kan Heeh. kudu majad mena. Heeh. Insyaallah sugan taun nu hareup mah. Heeh. Lamun ka umuran keneh kitu meureun bisa kurban. Heeh. Pan ceuk para ajengan ge kudu majad. Oh, kudu majad. Sehat kitu pan bada eda bana me teh. Itu. Da urang mah mampuna me kitu mah tak ngurusna ge me we kitu. Me. Sapi mah can kajangkau. Sapi. Oh sapi mah. Nu penting mah ikhlas atuh. Oh, ikhlas. Ke lamun misalkeun tahun hareup kalaksanakeun ieu kurban, are kakek ke cenah biasana ka sok anu boga mah sok milih ekuluna arek buntutna arek naonna. Non. Oh dagingna. Oh, teu bisa. Teu bisa kitu. Teu bisa kitu. Oh teu bisa kitu nya. Teu bisa. Oh asup. Misalna kieu ieu misalna ieu. Bisi teu nyaho nya di bejaan. Oh, di bejaan, sok. Aya nu can nyaho. Misalna urang teh kurban. Hek cenah eta mah etakeun cenah sesakeun keur urang teu meunang. Oh teu meunang nya. Teu meunang. Oh sugan teh meunang. Oh, teu bisa. Teu bisa kitu pokona mah. Heeh. Kurban mah kitu teu meunang dipisah-pisah. Kudu poe bagikeun. Nah, Bener. gitu. Oh apal oge si kakek. Kulit-kulitna dikeun. Oh. Lain eta si abah mah bieu cenah tahun hareup cenah lamun kaumuran di sarua. Namun ka umuran gitu pan Heeh. teuing da aya aturan umur pan teh nyaho ti kajong sok langsung maot pan teu bisa kitu umur mah gitu. Can Bener. nyaho gitu. Heeh. Nah, itu mudah-mudahan aya cing panjang umur. Amin. Bari kalaksanakeun ta kurban. Amin. Oh kitu nya nya. Siap. Heeh. Yuk.